nurutkeun dina buku mah tanah carita lega keneh. Tah kumaha carana nya apa dijual teu meunang tanah nagara eta mah. Ah, urang dijual karungan taneuhna jampot kembang. Rasul. Rampes, Aden. Damang Pak Lurah. Alhamdulillah salik Aden. Alhamdulillah. Kemana sejenak? Dun dipegang kene Pak Lurah ke nyusul cenah teh. Itu ya sok. Sampurasun. Tah, gini ya. Damang Lurah. Alhamdulillah. Salik. Nah, dia. Salik. Ah, damang. Alhamdulillah. Nah, sorangan. Ai si Mang Utun ka mana? Eta keur ngahilikeun heula senal si Mang Utun mah. Hah? Ngalekeun senal? Nya. Keur ngalaan heula senal. Sampurasun. Gini. Pak Lurah damang. Astagfirullahaladzim. Coba mun teh seungit kelek teh bau. Aduh, katuh. Allahu Akbar teh kumaha? Alhamdulillah betul. Kumaha teh? Pilihan urang ieu teh. Adiukan. Heeh. Begitu atuh Den. Heuh, mata naon di dieu wae sok tah. Eta kana heureuy. Diuk di dia. Diuk di dieu bersihan heula. Ya mah tuh, ieu dibersihan diuk di handap. Di dieu atuh diuk teh. Aden atuh nu kitu atuh. Mana ngabersihan ieu? Oh, ngagawekeun nya. Sok bae. Ieu mah tuh. Iya. Di dieu. Naon eta Naon deui wae ieu. Ieu mah. Anger. Kegaduhan, kecalikan. Si Joni kecalikan. Wae tah. Moton kebenaran taya opieun tah. Ini aku tadi ngirim. Sok waya. Awayahna di desa mah naon cek cinta. Sok di alopi. Lain Den, mantok. Bageurnya lurah ayeuna mah. Berehan. Cacak nu kieu komo lamun sembako mah pasti walatra meureunna. Nya, tapi ke heula. Urang samemeh di dahar ieu. Dahar kudu ngadoa heula. Tah bener, cek si Aden oge tarapti. Lamun urang dek barang dahar teh ngadu mah heula ame setan teu milu ngopi. Sok di alopi. Kayak ujang, hei, dari ka dieu. Pek kopi, nyampe kali palura agehan. Palura can hiji acan eta teh. Sok opi teh naon tok tah. Ujang, hei, tak komo eta mah. Lu lagi acan. Eta mah teh samu, lu lagi acan eta palura. Hei Jang. Bener Den. Dahar mah kudu kuat godaan setan. Nya, tuh bener. Urang teh kudu ngadoa heula. Samemeh dahar oge. Tah bener, cek si Aden oge lamun tiap rek barang dahar mah kudu ngadu heula ame setan teu milu ngopi. Ayeuna mah Den. Kan dahar cenah kudu kuat godaan setan. Nya. Ngadoa heula. Heeh. Den, ari nginum osok ngadoa tara. Tara ari nginum mah. Ke. Hari ngopi ngadua, hari nginum teu ngadua eta kumaha eta? Ih, Pak Lurah. Ame setan kabuhulan. Utun mah nginum we lamun kitu carana mah. Nya, sok setan ame milu nginum teu ngadoa mah. Hai mau Utun, Kurang, ke ayeuna teh keur musim penyakit mohon, corona geuninnya. mohon pernah. Dampakna teh kana sagala rupa. Tah kegiatan Mang Utun sehari-hari kana naon? Nyupir Pak Lurah, Nyupir. mohon. Geus lila kitu nyupiran Mang Utun teh. Nya eta karek sapoe geus dipecat ku dunungan. Wah, mah nya karek sapoe dipecat. Kunaon? Ari Aden kos nu teu apal wae. Apa nutun mah jelemana pager, tanah tegaan, karunyaan. Halus atuh Mang Utun. Ari bager, berehan, karunyaan mah bakal kapake ku dunungan. Ngan
Kangna dipecat kunaon? Kieu cerita nama apa lurah? Panutun teh nyupiran angkot. Si angkot teh tos pinuh. Nah, Terus? kalaresan aya penumpang hiji. Si penumpang teh tunanetra. Atuh kutung teh dipiwarang calik we dipayun nyetiran. Atuh utun mangalih rek kepengker janten kenek. Itu. Mun Anu jadi mau tuh dipecat kumaha? nya eta kan penumpang teh tunanetra. Nyupiran. Oh. Terus nabrak tangkal kai.